Tinggalkan gelis kieu si Wipa. Iya, Pak. Itu anjing produk Padalarang. Tinggalkan kowe kieu. Mun iya rek produk ieu aing mah. Tapi Pak produksinya bekieun ke Padalarang, Pak. Heeh, tak tahu itu. Mana teh gelis. Mana yang madar aja nih kerudung karena pakai celana pondok kayak bingung kayaknya teh anjing. Itu kerudung dusta. Jadi sebutnya kerudung dusta. Heuh, da aing mah kawin teh kawin kontrak we. Jadi gonta-ganti lalaki gitu, meh berbagai macam bentuk aja. Jeung urang mah teh jeung urang. Nggak ribut. Siap, kayak penting dipakai deui tapi mana ulah gencang pucat goblok. Nya moal teh da aing sadar nok mere jeung madu. Oh, emang nuk itu iya menguatkan we. Ngetak seubeuh kana beuteung goblok. Anjing. Mari Mas sarha jeruk. Bade ku mamas, bade ku curug. Aing ge boga naon? Boleh di sawah, keke di Jepang, boleh dibawa keke yang goy. Kenapa kalau nyebrang harus lihat kanan kiri? Ya udah saya nggak tabrak tuh goblok. Lain, syate. Naon atuh? Karena kalau lihat kamu aku baper. Sugan mah kudu kieu meureun euy teh nyen video teh meh viral gara euy. Tuh anjing goblok. Korong tah. Korong anjing mah tumben mulus kieu ping-ping teh euy. Mulus ku aing dihampas. Momok itu ibarat orang sanca, apal orang sanca mun calawak kumaha? Bieuna mah leutik mun geus calawak mah gede heuh. Sapi ge asup tah, ieu termos sagede kieu ge kalau momok mah asup anjing. Sia bingung tinu naon eta sia goblok. Tinu momok anjing. Cenah momok maneh para buaya cenah euy. Arisya karek nyaho geus puguh momok aing mah para buaya darat, apal buaya darat hidung belantap. Oh sia anjing bebenguk sia tah goblok. Bejana tipu daya rana teh luar biasanya. Emang heueuh sia teh. Kumaha kitu? Keluarkeun di jero we da neng tos di KB. Anjing goblok. Aneh heueuh saumur-umur hirup pernah teu di kieu. Di kumaha? Aya. Sigana getek acan teh euy. Aing mah bukan Facebook mah lieur loba modusna. Loba modusna kumaha maksudna? Oh iya dengekeun ku maneh mah nya fotona Korea ngaranna Karsen. Dengan sia Karsen mah goblok. Si Puput tinggalikeun nya kakara pangade geus sataun awakna leutik wae tuh. Tong kitu teh geus ngagedean awak abi teh. Teh keueuh cenah cing panjang jodona cing kawin jeung awewe. Kudu kumaha eta. Indah kieu anjing babanan Indonesia. Orang mah bingung dah. Bingung kunaon? Urang teh janda lain, parawan lain. Aing teh asa teu laku-laku le. Ke mana mah ibarat daging anu dijual di pasar ke Kumaha gitu le? ngarantung itu laku-laku. Anjing bujurna badak tapi alis kena setrika euy tika. Naon? Weh celana pink anjing celana pink. Goblok sia mah botak. Goblok kunaon emang Geus bogo bobogaan mana teh pondok kayu we ditusuk-tusuk sia mah goblok. emang kunaon gitu? Heuh coplok wae jadi aing teh penasaran. Aku suruh lupain kamu. Paling aku mau datang aja ke kantor desa, mau bikin surat keterangan tidak mampu. Kerudung ke mah biasanya cenah momokna gomplok nya neng. Teu dah anu neng mah. Botak anjing terpercaya neng botak cik ningali. Sekali dikurut memulai. Anjay.
Kalau kalian tidak bisa jadi orang baik, maka kalian jadi orang gila saja. Kak, Nah, cuaca keur goreng kayaknya tadi panas, enak geus hujan Kak euy. le, da cuaca mah tidak bisa diprediksi. Tah kumaha we kanjut le. Oh. Kadang 15 menit kuat, kadang 10 menit kuat, kadang karek ngeuli momok we ge geus bet-betrot anak kejadian dia. Bang Bule, cek kata-kata hari ini naon? Kata-kata hari ini janda rasa sirup, parawan rasa madu, pamajikan batur rasa ciki kuda. Rasa ciki kuda. Di, Woi, engke mah euy heuncet sia teh euy. Surawungan heula atau jeung make sirih gitu euy. nah emang kunaon gitu? Beuting bisa diamuan bau anjing. Isian kurajin anjing ngaman hanjut aing goblok. Penasaran goblok. Kak, nah benar cinta itu tidak harus memiliki. Bener le, memang cinta itu tidak harus memiliki. Oh, gitu. Berarti lamun hamil ge tidak harus mengawininya. Kayak yang sia eta mah goblok. Iya, goblok sia teh. Ti, mana apa tuh? Naon? Bisa orang keur nongkrong penting-penting di halaman imah oh. Heeh. Loba kutang-kutang harari bercaraang sati. Kutang-kutang. Kunang-kunang goblok gimana ya? Kurari bersetan. Ti, Naon? nah hanya orang kebayang wae beungeut maneh ti. Kabayang kumaha? Heeh, kebayang we ti, bahkan orang bisa kepeuting keur ewean jeung pamajikan eta nu kebayang teh beungeut maneh sati. Dasar was le. Kamari teh aing keur coli da ngabayangkeun teh beungeut sia we. Oh, berarti kita sama-sama. Saprak di Facebook dolar goreng patut aing geus konten momok, geus ngomong heuncet, geus ngomong ewean. Anger we teh pe anjing hayangna kumaha teh si meta teh? Manya kudu dibere momok itu. Meta yang di ewe anjing.